Halo sadayana, urang ti kelompok genep bade menceritakeun hiji cariyos anu dijudulan Nini-nini Masakat jeung Deuleuh Kasaatan. Yuk urang dengerin podcast-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Davlodor Manharis di kelompok genep, absen genep dari kelas 12 MIPA 7. Jadi ya, Abdi bade nyaritakeun babak kahiji sareng babak kadua ti carita Sunda nyaeta nu judulna Nini-nini Maharat jeung Deuleuh Gabus Kasaatan. Abdi bade mulai caritana we. Babak hiji. Jaman baheula aya Nini Maharat teu kinten-kinten papakeanna geus butut sarta laib. Di sampingna oge ngan ukur bisa nutupan orat. Kitu deui dahar leutna salawasna ngan sapoe sakali bae. Malah-malah sakapeung mah datang kapot pisan sapoe dua poe henteu manggih-manggih sangu. Ngan ukur nginum cai wungkul. Ari buburu diderep henteu kaduga jeung geus henteu laku. Wantu-wantu enggeus kolot kurang tanagana. Jadi kahirupanana taya deui ngan tina ngororotek bae dina tegal-tegal atawa kebon awi. Ari bebeunanganna dipake nukeran beas atawa cangkaruk ka tatanggana. Pandening imahna ngan sempil bae. Ditangkodkeun kana pongpok imah baturna. Kitu oge hateupna bilikna geus balocor. Wantu-wantu henteu aya pisan anu daek nulung mangomeankeun. Kutina henteu boga sanak baraya, sumawona anak incu estuping nungul pinang. Ari eta nini teh sakitunya kokolotanna henteu pisan nyaho ka Gusti Allah. Ulah bon ngalampahkeun teh karena parentahna. Jenenganna oge henteu apal pangrasana ieu bumi jeung langit teh jadi sorangan bae. Eueuh anu midamel. Dina hiji mangsa eta nini geus 2 poe henteu manggih-manggih dedaharan. Sosoroh nukeran sangu ka tatanggana taya nu mere. Tidinya manehna tuluy ngajentul di imahna bari humandir pokna. Aduh, cilaka teuing diri aing ieu. Nya ayeuna paeh lang laisieun teh. Sanggeus ngomong kitu teh, Tulcel boga niat rek ngarorotek deui ka Tegal. Bari sugan manggih dangdaunan atawa bong borosan nu ngeunah dihakan. Keur tamba ulah lang laisan teuing. Geus kitu, bral leumpang ngajugjug ka Tegal kaso urut jundutan. Anu deukeut karna talaga, sarta di sabeulah deui nyandingkeun walungan gede. Sakitu wae ti babak hijina, abdi bade lanjutkeun ka babak 2. Babak 2. Barang datang kadinya, eta nini teh manggih laug deuleuh pirang-pirang. Rek pindah tina walungan kana talaga. Sanggeus nepi ka tengah-tengah eta Tegal kaburangan, panon poe geus kacida teuing panasna. Jadi deuleuh kabeh awakna taluhur kumurna. Kutina seuseut datang ka henteu bisa maju leumpangna. Kusabab eta deuleuh kabeh pada nyandang susah tan wande manggih bilahe paeh kasaatan. Didinya eta nini teh bunga kacida. Pikirna geus tangtu manggih untung menang laut pirang-pirang boga keur nukeran sangu. Tapi manehna heran deui aya hiji deuleuh anu panggedena ti sakabeh baturna. Jeung deui leumpangna oge pangheulana. Kawas-kawas nu jadi ratuna sarta bisaeun ngomong pokna
Samiun Allah kuring neda hujan, samiun Allah kuring neda hujan. Kitu bae omongna bari tatanggahan kaluhur. Ari kun nini teh didengekeun bae saomong-omongna eta deuleuh teh. Hayang nyaho kumaha kajadianana. Barang geus kira-kira satengah jam lilana datang, hujan gede nakar wani cileungcaan. Tidinya eta deuleuh bari saweun deui lempang tuluy kebat lumahuna. Ari nini teh datang ka ngarideg-deg awakna tina bawaning tiris kahujanan sarta lengong balikna teu beurang bawa. Kacaritakeun eta nini teh sanes datang ka imahna, tuluy mikir bari ngomong di jero hatena. Ih, boa lamun aing oge neda widi kanu ngaran Allah teh, meureun dipaparin. Ari piomonginana mah aya nya cara deuleuh teh bae, ngan bedana aing mah rek nada uang. Tidinya eta nini seug bae tapakur di imahna. Bari ngomong tatanggahan kaluhur nurutan sakumaha kalakuan deuleuh teh. Samiun Allah kuring neda uang, samiun Allah kuring neda uang. Kitu bae omongna teu eureun jeung pikirna antek kacida pareda ka Gusti Allah. Datang kageus teu aya pikiran deui kana sejen. Sakitu wae ti babak kadua. Demi abdi Dafaduna Haris. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babak katilu bakal dilanjutkeun ku batur abdi Fazal Abisa.